Sanggar Maulina. Kembali lagi dari Sanggar Maulina akan mempersembahkan tari Kalang Sunda. Silakan. Pamilon jaipongan rancage aya kintunan yeuh di Padepamos kanggo kepadepokan jaipongan di Jawa Barat. Kapapi sareng mamih Nunung Sobari haturan ulah mengsana kelakai murad waren ki wari jati Sunda Makalangan ngigelan wirahman sor ka inohong jaipongan kula ditulis ku jangka Sunda maka nama sana awah hirohe unggal pasir hajung walungan canimbrang era jika pundung cadu pundung Cihaliwung Micariwung nyanggakeun ieu hariri kawin di Sunda lah ieu hariri Kalang Sunda ngalegengkeun ngabandala balarea kapi surat boga ratu wening asih boga raja wening gale somea hadeka soma sareng teh Isel aya ciciren ratu masagi itu cenah Kang Sony ngalana
hariring Teduh gawe di Sunda lah ieu hariring kalang Sunda. Ngalet ngengkeuy ngabandala Balarea kape surat boga ratu wening asing boga raja wening galih Somea Hadeka Soma Ciciren Ratu Masagi Keluarga besar ISBI Bandung haturan Dikiwari karena rasa bihari Terima kasih Hairunisa Ramadini. Boleh sekarang kita maju ke depan sini Kak. Berapakah kira-kira dari Dewan Juri untuk penampilan dari Hairunisa Ramadini? 3, 2, 1. Silakan Dewan Juri. 22,4 dengan meraih 10 bintang. Terima kasih Hairunisa. Kita ke peserta 28 atas nama